belet duit jaba beas bures salaki terus 2 bulan can ngiriman keneh wae kumaha ieu hirup kieu ari hirup sorangan mah nungguan salaki tertentu nyobalik nyamoal nyong ngiriman nyamoal buah bobogohan deh di ditu dari ditu malo bawe nu garelis harerang buah modar di ditu modar mah yang ngabaran atuh ka dieu supaya yang bisa dikawin deui para rusing aing hirup sorangan teh kos kieu jelema teh gablek teh kos kieu para rusing aing mah Bang, di Amerika aing dipecat pegawaian. Balik aing kecopetan. Aing cuma waduk pisan. Supaya ini aja pemajikan aing. Kayaknya Ari bapak sia. Ari eta bapak sia lain. Ya aing ngimpin teh sih. Ari sia kunaon balik karek 2 bulan Gusti. Bapak sia. Ya, ari sia kunaon balik? Hah? Karek menang 2 bulan sia kunaon balik? Ih, atuh meni capetang pisan. Yang modal. Gusti. Jauh-jauh ti Amerika, balik ka lembur cuman hayang modal. Emang di ditu WC? Apa nyanyinya apa? Ama tuh bisa modal di WC duduk. Amit-amit aing mah karena di kotanya kos kitu WC-na. Ama bisa aja modal di jamban. Disarwakeun di lembur sia mah. Ya sia teh usaha di ditu. Kahirupkeun pamajikan, aing mah di dieu nungguan. Ya, kalau kita balik teh tuh syukuran dahar teh beri beuteung. Itu si Kata teh sih mantan kesayangan orang. Oh geuning geus balik. Dahar jeung naon? Beas ge 13. Mana duit? Iya, saya kenal di dinya. Ini kuat aja he jangan pos salaki aing. Terserah mata-mata aing karena geuning ngali mantan. Ibu. Naon? Ayo gosip. Gosip naon? Tadi orang di ditu ketemu mantan. Saha? Itu si Katot. Salakina si Eha. Oh, si Kata tuh baholana tukang tahunya. Ya itu kan mantan orang. Tidak bogohon kasih ya. Nya meureun lah. Makanya orang supaya bisa kawin si Katot. Ari sia hidang henteu. Kan si Kata teh geus jadi salaki batur. Ya hayang didendak. Dari Bogor mah hese lah, saya jadi dengga 20 juta ke dari Bogor. Bisa diulang ku si Eha blon, emang sadaek. Aing mah teh sieu. Hah? Ngomong naon sia tadi? Oh, aing mah da Bogor kene. Sia rek ngaruksak hubungan rumah tangga aing, hah? Maksudna naon? Hah? Maksudnya aing Bogor kene ka salaki sia. Sia teh hidang. Yo, sia mau bisa ngarebut salaki aing. Aing sih keseksian aing. Yo, aing mah kieu-kieu di geus ka Saudi 5 kali. Asia ka Saudi oge teh berhasil malah lanjut budak. Asia ge sarua. Aing mah ka Taiwan oge ka beli empang. Pas nu bener wae hirup sia. Kakak ini udah ngomong ke si Eha tuh. Kadang-kadang tong dicekan wae. Sahaja kelan sia. Sia rek ka mana takon?